Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka wah ayo elanan ka jero keun we lah tong lu bating diarudag Bah Widura nitah arasup kanu tiluan atuh teu ngalobakeun ditatanya bring we nanuturkeun Bah Widura arasup ka jero imah. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana kajadian penting eta teh pikeun Bah Widura mah kacida bingungna saha urang mana jeung naon maksudna pangna peuting-peuting ngajorag ka padepokanana. Kungsi aya teretet dina hatena boa-boa semah nu tadi beurang teh daratang deui sakadar rek ngacoukeun ieu sababna nu matak nyaram di arudag oge. Curiga bisi nu sajena ngaburudul arasup ka jero wawangunan padepokan. Tapi kanyataanana lebeng teh naon-naon deui. Ongko harita oge dikulincer ku tiluan nepi ka wanci janari aman taya tanda-tanda nu matak pikasalempangeun. Patali jeung eta atuh pikeun winara init-initanana teh jadi teu tulus. Ongko di pamredihna Bah Widura sangkan ditangguhkeun heula 2-3 poe deui mah. Kawantu ari kacurigaan mah tacan leungit bisi jurujana teh daratang deui. Harita ge nyaeta poe isukna mentas peutingna riributan. Tiluanana nyaeta Mang Mulhi, Winara jeung Ki Saca keur tinggal reduk we ngoromean pager. Bari digarawena teh tepetot ngobrol. Nu jadi jejer carita kajadian tadi peuting. Sanes Mang. Abdi mah kaget dikumahakeun lawan Mang teh. Ki Saca nanyakeun tina perkara Sukama. Nah kumaha kitu yang Saca. Mang Mulhi kalah ka malik nanya bari nyarengeh. Eta geuning mani kokowongan kitu. Sareng katempo deui eta sareretan panonna dugi ka buncelikan sareng pepeyekehan sapertos nu berat handap. Ki Saca nyaritana dibarung ku kakagetna. Taun jang. Dari bare gerakan santok bogo. Mang Mulhi bari ngahehe. Gerakan santok bogo. Kumaha teh ya Mang?
Kisah can ngartieun. Eta santok bogo. Oh kumaha we bogo geuning ari nyantok nu ngambang di balong. Mang Mulhi nyarenge. Sumuhun ari bogo nyantok mah abdi geus terang. Mung ari nu diprakeun ku emang kumaha? Nya disantok we. Sumuhun kumaha disantokna? Oh iya ku ieu yeuh. Mang Mulhi bari ngebrehkeun ramo leungeunna jiga nu diranggeukeun. Naonana Mang? Mang Mulhi memeh naon-naon geus ngaheheh manten. Eta teh jang, eunana. Wadah kalecina. Walon Mang Mulhi bari teu oleh ngaheheh. Nah atuh anu barakatak teh. Winara seuri. Teu beda we ti hayam bikang kokotak tas ngenog. Ane belatnya Kang Saca mah. Winara terus kai ke kanjut kundangna Kisah aja bari seuri. Nya. Tak kantong gimatna nu cadu dicabaku paraji geuning. Mang Mulhi terus-terusan ngahehe. Berdual teh. Nya pantes we atuh ada disantok eta nama. Kisah cak kabawakeun ngahehe. Anu saterusna ngeh kei. Nalawara teuing atuh Mang. Kumaha upama pegat. Kisah cak nanya deui bari rambai nyusutan Cipanon. Iya tuh dah maka kira-kira yang saca. Teu jang jijedun. Hebat tah gerakan santok bogo teh Mang. Pangleler ti bahwi durak kene teh Mang. Lain atuh gerakan eta mah hasil ciptaan Mang pribadi. Asalna mah tina gerakan balungbang catok. Gerapek kujang pecakan. Piraku teh hebat hasilna. Ngan ulah tarik teuing we, bisi katempuhan, kudu ngaruang. Kancadang kitu jeung kitu barang gawe bari di barung jeung ngobrol. Teu karasa capek. Nyaho-nyaho pagawean teh geus rengse samemeh tangange. Sapeuting dua peuting. Kaayaan di padepokan teh aman. Katilu peutingna tetep teh naon-naon deui. Kukituna geus karuhan teh tanda-tanda nu pihariwangeun mah. Kakara winara didinan pikeun ngalaksanakeun maksudna teh. Isuk-isukna keur boh winara boh Kisah Aca. Geus beres amit-amitan ka Bah Widura katut Mang Mulhi. Malah kabisarti oge teu kaliwat. Sakalian bari menta sasarak di dapur. Ngan Nyi Ami mah teu katempo kalangkangna acan. Keur numpi meureun di nggona. Da moal nya ari sare keneh mah. Sanggeus sagala beres, jerat-jerut duanana tarurun kaburuan dibarengan ku Mang Mulhi nepi ka lawang pakarangan. Nepi ka dieu we nya Jang Peng. Mugi-mugi we nu dimaksud teh sing buru-buru hasil. Mang Mulhi bari ngasongkeun leungeunna. Nyunkeun piduana we Mang. Walon winara bari gape sasalaman. Kitu deui Kisah Aca teu kaliwat. Omat we nya, Jang. Yang Saca. Nu timbang teh ada ulah pokoknya. Mang Mulhi bari nyarenge. Gerakan santok bogo teh ya Mang. Kisah Aca males nyerengeh. Nya. Habis si manggihan lawan tangguh mah. Santok we tah kayut kundangna. Bari eta we rada pencet kalecina. Saeutik mah. Nyatang tuh emang. Moal lepat deui lah. Pasti si santok bogo tah baris dijagokeun. Nuhun nya Mang. Mangga atuh Kisah Aca bari terus ngincid marangan winara alias si Bopeng. Ari Mang Mulhi sanggeus karuhan nuduaan Arindit mah leos we manehna oge balik deui.
Tapi tacan ge sabaraha jauhna Winara jeung Ki Saca kaluar ti padepokan. Anu jorela teh aya nu kaluar ti tukangeun tatangkalan nu aya sisi jalan. Ari breh teh pikeun Winara alias si Bopeng mah kacida matak ngaranjugna. Mana horeng Nyi Ami mah. Ih, geuning Nyi Mas. Paingan atuh tadi di pilarian teu aya. Winara ngagentak nyampeurkeun. Tadi tadi oge Mimah mah di dieu. Giler Ami mah ngarindat kureret deet. Atuh deg. Karasana ngageduk kana hate Winara. Halius Nyi Ami mah. Ret ka Ki Saca. Sakadar ngabangbalerkeun panenjona. Nah, nuju naon kitu? Winara ngawani-wani nanya. Ya, nah jawe megat Kang Bopeng. Walon Ami mah. Bade aya naon kitu Nyi Mas? Winara ujug-ujug ratu gue tuh tunggulan. Sakitu geus karuhan ditampik teh. Hatena mah teu oleh ambon. Eta bre naroskeun. Maksa Kang Bopeng teh ya. Nah leres carisan Kang Bopeng kamari ieu teh ka Aki teh sanes akon-akon. Tina perkawis naon teh Nyi Mas? Winara api-api teu ngarti. Mun eta tina perkawis nu dimaksud ku Kang Bopeng ayeuna. Perkawis milarian Mustika Tridharma. Balet geuningan. Nyi Ami mah ngadelek keheul. Sumuhun nah kumaha kitu? Winara keukeuh nyeta-nyeta we nu balilu. Teu malire kanu baketdut. Sanes kumaha? Eta nah leres Kang Bopeng teh sangkut pautna sareng pasanggiri. Ami mah keheul nyang hareupan lelewa Winara harita. Memang laras Nyi Mas. Dah Kang Bopeng mah sanesa mata-mata katariku pasanggiri. Winara kaos nu heueuh we. Sok padahal hatena mah keun siah. Hasil mah kumaha engke we. Bah Widura oge piraku teu nyaluyuan. Laras eta teh Kang Bopeng. Ami mah ngadadak marah mai. Laras Nyi Mas. Mugi sing percanten we. Nuhun atuh Kang Bopeng. Hek didoakeun nya ku Mimah sing hasil. Ngarah sadaya ngabulasin. Beri karawak we kana leungeun Winara. Nandakeun kacida ngarasa bungahna. Yah, mun arah kapimilik ku abdi. Ki Saca nyelengkeung mairan bari nyarengeh. Moalnya Kang Bopengnya. Kang Bopeng mah udah jadi dulur Mimahnya. Ami mah ngagiler ka Winara. Namun gitu. Winara ngahaminan. Tuh, kan leres gitu tah. Sur Kang Bopeng oge. Mangga we ayeuna mah lejengkeun. Muga-muga we sing hasil. Satuluyna Ami mah ngajurung laku. Nyebral we atuh duanana arinit deui nuluykeun lumakuna. Paingan saur Aki atunya. Cinta birahi mah lain cinta sajati. Tapi cinta karana aya nu dipamrih. Winara ngagereneng bari jongjon noyon. Nah kumaha gitu ge Adi? Ki Saca nanyakeun. Nya manusa, boh lalaki, boh awewe. Bogohna teh kanu hade rupana. Dari kanu goreng dodonges mah meuni togbol nampikna teh. Nya sapertinya Ami mah kakuring. Winara kawas nu ngarasula. Perkara eta mah teu kudu helok Adi. Geus ilaharna. Dalah penadi sorangan ge. Kapan katarikna ku awewe teh? Nu tegep rupana.
Da cacakan upamanya ami mah rupana kawas kelong mah. Apan ku adi oge moal diret-ret acan. Buah-buah di jauhan. Kisaca satengah ngupahan. Pogo. Sacara samar-samar bae mah. Manehna oge geus nyahoeun. Yen Winara teh mikah hayang ka ami mah. Dah. Nyata kitu Kang. Jadi beuki natrat we. Yen cinta sajati teh ayana di indung bapa. Cintana atawa nyaahna kanu jadi anak teh lain pupulasan, lain karana aya nu dipamrih. Memang bener Ki Adi. Geura nu kalakonan we ku akang oge. Mikah hayang ka awewe basa ributan jeung urang teh ya. Jeung tinimbang daekeun mah. Manehna teh kalah ka ngajak ngesang. Kisaca bari nyarengeh. Nya kakara inget. Teu panggih deui awewe nu harita teh. Winara jadi ngalegot kana soal awewe nu ti heula teh ya. Nu matak. Teh urang mana ta manehna teh? Geulisnya Kang. Mun dibandingkeun jeung Yami mah. Tatandingan we. Malah jiga-jiga nu sarimbag. Nya puguh we geulis mah. Mana akang bogoh oge. Kisaca nyerengeh. Kanca dangu sadayana dipake ngobrol mah teu karasa capek. Ongkoh jalana rada mudun deui. Teu kungsi lila oge narepi ka lemur dukuh. Nyimpang heula ka imah Kisaca ngadon reureuh. Sanggeus pepes kesang beral arindit deui muru ka Tanjung. Tidinya meuntas ka pasawahan. Satuluyna mapai jalan rondaan ngaliwatan ku Yambut. Sarta beras we ka Cikondang. Lumayan, kesang geus ngoprot masihan awak. Tembus kana papakean. Ku kituna perlu reureuh ulah dibentak teuing. Ongkoh geus kacida ngarasahanna angna. Garingeun ti koro. Atuh srog we ka hiji warung sisi jalan. Nu diburu-buru teh kana cai. Regot manimoho pisan. Geus kitu kop kana sepan hui, amis, cikruh, teu beda we nu dibanjur ku peueut. Geus beak 2 bungkus sewang, kop kana goreng abudin, nyaeta sampe tutug dicampuran ku kacang tea. Ting harimeu bangun nu nimatenaker. Salianti manehanana aya deui 2-3 urangna nu ngaropi di warung teh. Geus nyampak leuwih ti heula. Sarua deui ting cara muil. Sakur kadaharan nu ngagelar dina dadasar mah teu sirikna dipapai hiji-hiji. Lain beja euy, cerayeuna teh di leuweung gaha keur kacidawritna. Ceuk nu saurang muka obrolan beri ngosom. Nya cenah. Walon nu sejena bari ngahuapkeun goreng pisang manis saselawegan. Teh cenah wartosna mah aya dedemit menta wadal. Nu boga warung milu nemrong. Dedemit menta wadal. Winara kaget, pernah nemrong kan boga warung. Rasujang. Wartos mang oge. Tadi nu sok nyarana ti dieu. Keke. Menta wadal kumaha mang? Winara penasaran. Jami nu diwadalkeun teh atawa sanes. Numutkeun wartos mah. Jalmi jang. Istri mari. Sareng kedah parawan anu suci keneh cenah. Walon tukang warung. Dikumahakeun teh.
Tuh kakirang paos. Ari eta sakudu diwadalkeunana teh henteu maraot. Wah nya maraot painten Jang. Da cenah teu warangsul deui ka lemur. Numutkeun carios mah istri nu diwadalkeunna teh dicandak ka hiji guha dina dongdang. Da diiringkeun ku panggeusi lembur, bari nyaranak tumpeng aya kana 3 nyiruna. Siang atan api wengi. Winara teu telepek. Nya wengi dina waktos kapareumnakeun. Numutkeun wartos mah sasasi sakali cenah. Mung upami tumpeng mah 3 wengi sakali. Ceuk tukang warung netelakeun bangun dari anakar. Nah betah sararanehnya. Aya dedemit beuki tumpeng. Winara ngagerendeng bari ngareret ka Kisaca. Ya memang laras aneh baraya. Da kuring oge banget teu kaharti. Wah ieu mah dedemit dijeunan. Ceuk nu pangheulana nyarita ngebrehkeun pamanggihna. Dijeunan kumaha? Gagabah kitu Jang mah. Kumaha keh upami kadangueun. Nu boga warung rikat naker ngagebes. Kadangueun kusaha mang? Nu digebes teh kalah nyarengeh. Nya ku mah nu ngagegeh leuweunggah we panginten. Walau nu boga warung teu kireum-kireum. Teu percandan mah. Cobi we taroskeun tah ka urang leuweunggah. Dedemit atanapi embah. Winara nanyakeun. Wah nya sami we Jang. Mun eta mah umi teu percanten ya taroskeun we ka nu sanes teu ka urang dieu tah. Oh tos terang sadayana oge. Tukang warung ngayakinkeun. Nya sanes teu percanten mang, asa aneh we. Aya dedemit atanapi embah sadap tuang tumpeng. Lalaki nu tadi teh terus ngahuleng. Jeung sadap parawan we cenah deui. Kisaca ngengklokan. Nya teu da paling-paling oge surutu, sepaheun jeung endog hayam. Winara nyamaraan sarengeh seuri bari ngareret ka lalaki nu tadi. Jar kasih urang nyalindung anu umurna pakokolot supa jeung Winara. Ai nya bener jiga nu teu percayana teh. Teu sieun-sieun kabadi. Tukang warung semu-semu nu ngawaweleh. Bade percaya bade henteu mang. Nyata mah gumantung kana keyakinan masing-masing we. Mung ieu mah nya helok we. Da ku pamahalan atuh aya dedemit kitu petahana. Ieu mah kawas-kawas aya nu hiri dengki nyiliwuri atawa jurujana minda rupa dipake paminding ngan sakadar pikeun nyimutan kalakuan curaling. Nipu macikeun lah ngadah dipercaya. Jar kasih ngebrehkeun pamanggihna. Nya teuing atuh Jang. Ngan cenah we ceuk urang leuweunggaha malah aya nu kungsi kawenehan. Duh wujudna teh. Pikasieun aker. Tukang warung bari ngabirigidik. Tiasa janten mang. Nabet kajongjonan itu lah. Sabaraheun mang ieu teh. Jar kasih bari jung cengkat. Hegnataan anu geus didaharna sarta cereng we dibayar. Geus kitu mah leos indit ngambah jalan nubrasna ka Cigarugui. Bahaya tah. Teu percaya mah kasihku tah gerah. Nu boga warung ngagarendeng neuteup jar kasih nu ngagedig. Sedengkeun Winara jeung Kisaca jong dicarengkat tina diukna sok dibayar. Leos arindit pikeun nuluykeun lalampahanana. Percaya henteu kana dongengna eta tukang warung teh Kang? Winara nanyakeun bari leumpang.
Percaya keneh kana pamanggihna budak ngora tadi teh ya Kang mah. Ulun kisaca. Nya akur Kang jeung kuring. Leuweunggah teh sanes lemburna bareat. Nya. Dah hayang ngabuktikeun kuring mah. Oh nya hayu we atuh, hitung-hitung pengalaman. Dep jarempe. Dihareup kabireungeuh jar kasih keur ngajanteng yang hareupan jalan satapak nu kabelah kenca. Ari gok ari serengeh we manehna ngajak seuri ka Winara jeung ka Kisaca. Bade kamarana ieu teh baraya? Pokna dareh deh. Ah bade wangsul. Winara nemalan lirih. Kamana gitu marulihna? Ka Pasir Anjing. Atuh caketnya ka Wanaseda. Laras. Ih, tebih geuningnya. Mana marulih ti mana? Wangsul ti Tanjung. Winara ngabohong. Sanesnya eta dongeng tukang warung tadi teh ya. Meni asa pamohalan aker. Jar kasih ngajakan ngobrol. Muhun. Muhun. Malah akang mah percaya keneh kana pamendak saderek. Kisaca nemrong. Sumuhun. Winara ngahaminan. Nya tak kitu. Malah kuring mah hayang ngabuktikeun inya. Kalau enggak sumuhun. Nah becapa godos atunya jeung kuring. Winara togmol. Kitu. Ya atuh kabeneran we aya batur. Jar kasih giak. Memang pangna lunta ti lemburna oge. Kitu pisan maksudna. Penasaran ku beja. Cenah di leuweunggah teh aya dedemit anu agalaksak. Atuh keur waktu di warung teh ya. Sanyana mah ngan sakadar butuh ku katerangan. Lain hayang ngopi-ngopi teuing. Sanggeusna paheut babadamian. Bring bae tiluanana arinit ngambah jalan nu ka leuweunggaha. Saja jalan bari teu petot ngadarongeng. Ku kituna dina waktu anu sakedeung ge. Ujug-ujug dalit we. Itu ieu silih pikacongah. Teu jiga-jiga nu kakarapanggih. Datang kanu dijugjug geus burit. Eukeur mah sahayuna pisan turug-turug lain lalampahan deukeut-deukeut. Jaba jalan nu disorangna oge tarahal. Bener we, si lembur teh ti seunaker. Geus teu katembong nu ngalampreng. Komo barudak. Ti sore keneh oge geus dikeprak sina ngarampi. Daya pisan tanyakeun nya. Lembur teh bener-bener geus nari kolot. Jar kasih ngagereneng luak-liuk ka ditu ka dieu. Teu manggih jalma sapotong-potong acan ceuk paribasana. Nya puguh. Kamana nya kudu ngarep nya mangkana geus burit. Winara mahiran bari semu bingung. Itu imah parentuh tuh. Nah mah jeung bingung sagala. Ketrok we pantona. Kisaca mere saran. Wah paling ge ngarep-hep. Ceuk jar kasih. Oh nya urang monok ditaju gue atuh. Kisaca teu kebat nyaritana. Ari akang pan urang teh butuh ku katerangan Kang. Winara nandeskeun. Nya. Urang pupuntenan we atuh ka imah nu pangsisina. Ayo tah. Kisaca ngalengkakeun sukuna. Nu duaan teu ngalobakeun pamolah terus we naluturkeun. Sampurasun nun. Kisaca pupuntenan. Tapi jempling taya nu nembalan. Wah, sarieun meureun. Jar kasih ngareos. Nya meureun. Padahal pancikan etanya aya. Kadenge aya sora nu nginghak.
ayeuna teh bet ngadadak jempe. Winara males ku ngaharewos. Sampurasun. Kisaca beuki tarik. Araya kitu nu kagungan bumi. Sim kuring teh seja ngarereb nun. Saha? Sim kuring nu kasontenan. Di mana gitu? Nu di jero ieu mah kalah ka talete. Kituna mah ngarasa curiga meureun. Teu wanieun buru-buru muka panto. Di Nagara Tengah. Reket kadenge sora palupuh ngareket ka tincak. Moal salah deui. Kateueulkeun kunu keur leumpang. Kulutrak. Brai panto dibuka ti jero. Lol hiji jajaka ngan ukur tembong sirahna. Awakna mah teu katempo, kahalangan ku panto. Bade ka saha? Pokna bari rutret kanu tiluan. Maksud mah bade ngiring arereb. Kuring teh kasontenan nun. Kisaca nemalan. Dikitukeun teh lain ngajawab. Kalah ka ngahuleng bangun nu bingung. Sabot kitu aya deui nu nempo kaluar. Lalaki geus aya umur. Puguh nuju werit di dieu teh Ujang. Mangga tuh carali kalebet. Bari brai we pantona dibuka sakabehna. Teh sebeleke. Bos we tiluanana arasup gukgek di tengah imah. Si imah teh nu katempo mah ngan duaan lalaki wungkul. Pasamsi jeung Daman anakna. Sok padahal aya keneh nu sajena. Marumsih bojona Pasamsi jeung Nyi Enok anakna nu bungsu. Geus manjing parawan. Harita teh keur ting salegruk we di enggona. Heran abdi apa? Lembur teh bet. Ti seunaker saperos nu narikolot. Kisaca ngamimitian ngajak nyarita. Mawi Ujang. Leuweung teh nuju ngaranapan cocobi anu pohara. Pasamsi semu-semu nu ngaleungis. Ret kadarman anakna. Cing cobi kumaha Pak? Kisaca ngamimitian nyaleser. Teu jiga-jiga keur maluru. Lah sesah nyebatkeunana Ujang. Ret deui Pasamsi kadaman. Kawas nu ngumahakeun. Teu kedah sesah-sesah Pak. Mangga we lah carioskeun. Mai salaresna mah abdi tiluan teh tos nguping wartos mah. Da ieu margina nu mawi ngadongkapan kaleuweunggaha teh. Hoyong nguping katerangan anu yakin. Jar kasih nemrong. Pok-pokanana togmol. Semuna bah. Mangga we atuh carioskeun. Daman pipilun ngadongsok ka bapana. Lantaran cek pamikirna sugan we ieu nu tiluan teh aya maksudna pikeun ngajait katunggaraan nu kiwari keur karandapan ku pangeusi lembur leuweunggaha. Muhun kieu geura. Paralak we ku Pasamsi didongengkeun gemet naker. Najan gurat badagna teu beda we sakumaha nu dicaritakeun ku tukang warung di Cikondang teh. Tapi aya leuwihna. Nu dicaritakeun ku Pasamsi mah nepi ka bubuk leutikna. Malah diwincik ti mimiti kajadianana. Aduh kanca. Cak. Carita urang pungkas heula kancanya.
Insyaallah enjing jaga ninggeto Ihanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.